Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang. Mugi-mugi hidup sadayana sehat walafiat. Semangat pagi. Alhamdulillah selalu semangat ya. Walaupun sekarang jam pelajaran terakhir ya untuk mata pelajaran bahasa Sunda di kelas 4. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kecap rundayan. Kalau minggu kemarin atau kalau pertemuan sebelum-sebelumnya, mohon maaf bukan minggu kemarin ya, pertemuan sebelumnya sebelum UTS belajar rarangken hareup. Sekarang kita belajar tentang rarangken tukang. Sateuacan diajar, urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nuju pangajaran sateuacan UTS, urang tos diajar rarangken hareup. Nyata rarangken hareup di, ka, sareng ti. Rarangken hareup di contona ditanya. Rarangken hareup ka contona kata jong. Rarangken hareup ti contona ti suksruk. Ayeuna urang diajar ngeunaan rarangken tukang. Kahiji aya rarangken tukang na. Nyaeta kecap dasar anu ditambahan rarangken na di tukangna. Contohna balukarna. Kecap dasarna nyaeta balukar ditambah rarangkenna janten balukarna. Anu kadua aya rarangken tukang keun. Nyaeta kecap dasar anu ditambahan keun di tukangna. Contona aya dina kalimah leutikeun baju teh ari gede teuing mah. Nah, dina kalimah tadi aya kecap leutikeun. Eta teh kecap leutikeun kecap anu ngagunakeun rarangken tukang keun. Kecap dasarna nyaeta leutik ditambah rarangken tukang keun. Jadi leutikeun. Contoh sejen aya kalimah sampaikeun atuh ari anduk kurut make teh. Nah, dina kalimah eta aya kecap sampaikeun. Nah, kecap sampaikeun teh kecap dasarna nyaeta sampai ditambah rarangken tukang keun jadi sampaikeun. Sampaikeun teh hartina sami sareng gantungkeun gitu. Janten gantungkeun atuh ari anduk kurut make teh. Jadi gantungkeun atuh anduk tilas nganggo teh gitu. Ngartos ngeunaan rarangken tukang. Mugi-mugi tiasa dipikahartos dua heula rarangken tukangna sareng rarangken tukang keun. Ayeuna pancenna nyaeta pek ku hideup teangan kecap anu make rarangken tukangna jeung rarangken tukang keun dina pedaran anu judulna hemat energi. Pedaranna aya dina kaca 26 dugi ka kaca 27 anu parantos minggon kamari ku hideup dibaca. Teras jawaban hideup asupkeun kana tabel anu aya dina kaca 30 dugi ka kaca 31. Nah, dina tabel eta ku hideup tulis kecap rundayanna nanaon, contona leutikeun. Nah, rarangken tukangna naon? Tadi leutikeun teh rarangken tukangna naon? Rarangken tukangna keun. Nah, jadi tuliskeun dina kolom anu kadua. Teras kolom anu katilu hideup tuliskeun kecap asalna. Kecap asalna tina kecap leutikeun teh eta naon kecap asalna? Nyaeta tina kecap leutik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi materi dina pangajaran dinten ayeuna tiasa dipikahartos ku hidup sadayana. Hatur nuhun sateu acana wilujeng ngadamelan pancen. Ibu tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Wilujeng kapedak deui dina minggon